Bandung mah elehan bae. Bandung mah mata tilok diajakan nya mah tilu ya Garut Banten Cirebon Garut Banten Cirebon eta nu tilu masih hade lain lalagaan ta Garut Banten Cirebon tilu eta mah terus we unggal tahun tah mah diadukeun unggal tahun atuh siapa buka nyaho sih kudu nyaho ti aing bae heran aing mah guruna kukula mau dibejakeun ngaran-ngaran aya kan moal kalau Banten nyaho Cirebon mau Garut mah nyaho jasa perguruan nukuari nyaho jasa Cirebon nyaho eta tah di unggal tahun trennya tilok aya Tangerang ngilu tilok aya Tangerang cuman cekolot baheula sing hade ngalawan Tangerang mah sebab Tangerang mah tikoro beda tikoro mah tuh hartina tikoro atuh kabeh ge lempang kan melalui tikoro Banten deka Garut liwat Tangerang asup heula ka tikoro lamun teu pamit di Tangerang eles ya kudu pamit ser nu boga Tangerang Bandung Garut Cirebon dek tarung di Banten tetep kudu pamit heula ka Tangerang lamun teu pamit eleh bae kajen kukumaha ge ieu lah pergaiban teh kos kitu jadi kalau mun menganut ilmu pergaiban urang deka Banten aya opat nu kudu disalaman hiji begitu urang asup ka Serang didinya aya nu ngageugeuh kadua asup ka Banten didinya aya nu ngageugeuh begitu urang dek asup ka Kesultanan aya deui asup urang ka jero Kesultanan opat tak urang mun dek ka Banten teh atuh siapa ngadaharan saoma lulus sih tilok sulam salam tuh teh jawaban nah ieu ge keur carita ilmu Banten tetep ndek tarung jeung Garut di Tangerang kudu hatur salam heula uluk salam heula teu uluk salam enggak sokana mah kajen sejuta kali ilmu Banten rarang sadan dibawa ke Garut rarang sadan geus hiji baca hiji berbagai hiji permainan jeung permainan eleh bae kitu kene Garut dek gaduh di Banten teu pamit heula atuh disepakan ku urang Banten jadi ai boga permainan menteu ngan boga pataluka dia tuh mending eta lamun lain kita wali Allah ieu moal hayang urang ngadengikeun coba urang maca koran ku hari koran Tangerang teh naon ngaranna Tangerang sia naon ngaranna ngomong atuh koran radar baca ku urang paling nu ngadengikeun tiluan obatan liwan lah kos kitu ieu tuh malah yang ngadengkeun bangsa buatan Pasek malah yang ngadengkeun radar ngadengkeun satelit ngadengkeun pos kota ngadengkeun Kompas Merdeka tah mah sapoe baca jupa majikanana keur meulahan lauk jeung naon eta dikata tanggakeun bungkus eta koran tah cikene mah dibeli dibaca pakai bungkus ieu batu wani urang pakai bungkus kosi boleh lalagaan kitab buatan wali nyaksian di kurang dideng baca haju ku urang didengekeun atuh pan ieu jadi saksi utawi iku jadi saksi nu nyieun mah atuh nu teu nyieun ge atuh nyaksian nu nyieun utawi kadinya tah nu nyieun iku geus ngadengekeun wan wali mah teu maot buating sohibul kitabna ieu musannifna nyana keur hadir di dieu ulah dikira baheula abah ngaji Ihya Ulumuddin ba'da maghrib minajul abidin ba'da maghrib keur meujeunna dibahas aya belah dieu tah belah kulon jelema make jubah kaset eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyileuk ke belah kaler ka dieu eureun deui ngajina gitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji almarhum Abah Minhajul Abidin ba'da maghrib telila terus eureun beres ka jero belila deuk salat isya nanten nu biasa 8:30
Yuma datang ke jam 10.